Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Komara si Dewa Asmara bisa ngalupaskeun cekelan jaka bandang kana beheungna atawa cekekan jaka bandang kana beheungna. Tapi teteh lah beheungna rangsak getih masihan dadana. Kulit jeung dagingna kabawa ku korawotan leungeun si jaka bandang anu harita katingali ngabebengkang ngalayang nyawana. Bari molotot pun celik puguh paeh panasaran. Sedengkeun Komara gulang-guling gurang gerung nahan ka nyeri anu luar biasa. Getih teureun-eureun kaluar tina beheungna teu beda tinu dipencit we kaayaan dina waktu harita. Kartika. Kadieu Kartika. 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 Komara si Dewa Asmara ngagupayan ka Kartika. Anu harita molohok bengong mata simeuteun. Puguh asa kasih mah keur Kartika mah. Sabab kejadian anu mangsung teh kacidan cepetna tur di luar dugaan. Dina kayan masih kene kaget Kartika gancang harita muru nyampeurkeun ka lebah Komara si Dewa Asmara. Terus deku digigireun Komara bari nyarita lumareuna bet watir ningali kayan Komara saperti kitu. Kang Komara, nah menjadi kieu kajadianana Kang. Abdi bener-bener teu ngarti ieu teh Kang. Padahal si Rawi geus ripuh kayanana. Kunaon bet kieu atuh ieu teh Kang? Kang Komara. Kunaon ieu teh Kang? Kartika hatina bener-bener hanyelu sabab si Rawing terjadi ajal binasa. Kalah Komara anu jagokeunana anu namruk bari beheung mani getih. Sedengkeun Komara panonna burial bun celik bari terus nyarita pegat-pegat. Kartika. Kade mihape Kartika. Gening loba Kartika. Mihape anak akang Kartika. Lain anak si Rawing. Tapi anak akang Kartika. Kartika. Mihape anak akang. Kartika netep antep di barengku hati anu tepuguh rarasaan. Malah kerung lantaran tengarti kana caritaan Komara dina waktu harita. Ulah ngaco Kang Komara. Abdi teu ngarti kana maksud caritaan Kang Komara. Naon? Naon maksud Kang Komara teh naon Kang? Bari jeung ngomong pegat-pegat sakapeung ngahanju lantaran napasna anu beuki ripuh. Harita Komara si Dewa Asmara ngaku kana dosa jeung lampah anu geus dilakukeun ka Kartika teh. Kabehanana dibuka diguar ku dirina. Pikeun Kartika mah puguh we lir upama anu dipentar ku gelap tengah poe ereng-erengan. Kaget anu lain dikieuna nepikeun ka buncelik. Jeung nyengir nahan ka nyeri anu luar biasa karasana. Lain nyengir lantaran tatu tapi nyeri hate anu parat kana jantung jeung batina. Naon anu dilisankeun ku Komara si Dewa Asmara asa dina alam pangimpian. Bener ieu nu caritakeun ku Kang Komara teh. Teu bohong Kang Komara. Teu bohong ieu teh. Komara bentak di lalaunan sinar panonna geus semu surem taya cahayaan.
lantaran geus teu kuat nahan deui ka nyeri anu bakal jadi jalan ngalayangna jiwa. Kartika kaneh nitip anak akang Kartika BHP akang geus teu kuat Kartika. Kulahek we sirah komara ngulahek dina kayaan molotot nyawana ngalayang ninggalkeun raga. Kartika bener-bener goncang jiwana. Estu teu nyangka bakal boga lalakon hirup anu aneh karasana. Ret harita ngareret kalebah Sirawing nu kayana geus eueuh deui tanaga. Namun rubuh nangkuban Kartika kan ukur ningali sakedeung geus kitu mah terus lempang jumarik jeug bangun taya tanagaan. Salengkah bari netep ka hareup bangun anu jauh panedeungan. Kunaon jadi aing mah ngaranna nasib anu sarupa kieu geuningan. Aing bener-bener teu ngarti. Lain ibaratina ngimpi nu kasakan ku dari aing. Nah, bet ke kejadian anak geuningan. Ari paja teh mah ngaranna nasib saperti kieu dari aing. Duh, nasib diri kana Gusti, nepi ka ngaranna kieu lalakon kahirupan. Kutu nyangka sasonggo puuk diri kuring bakal ngelakonan kehidupan sarupa kieu. Sajajalan Kartika ngumaret Cipanon. Sedihna langsa anu lain di kieuna. Sedengkeun di tempat rupuna Sirawing harita aya cirim anu ngacurelat datang terus nyampurkeun kalebah Sirawing. Cirim anu anyar datang teh terus ngabalikeun awak Sirawing anu nangkuban geus kitu terus ngomong sorangan. Sirawing benang kuracun ieu mah ye. Ku aing tadi ka Bandungan langsung kejadian lumangsung di dieu. Nyaan murid dewek teh salah anak ieu mah ye. Karunya teuing Sirawing, wing. Rawing. Ieu dewek euy. Ieu dewek datang Rawing. Si Horing Kidebleng geuningan anu harita terus mangku Sirawing. Harita Sirawing bentak lalaunan terus pereum deui bari nyarita lalaunan. Kuring benang kuracun lupa pangrajah jiwa ki. Teu kuat nyeri satulang sandi lalilu nyeri ki. Ampun teu kuat beueuh bet eueuh tanaga ki. Aduh, nyeri karasana ki. Duh, banyak teh mah ngaranna pan kieu ye ki. Sirawing kakara harita make jeung humaragugnahan ka nyeri anu luar biasa. Kidebleng neuteup antep ka Sirawing. Paneuteub anu ngandung rasa kaluhung sabab dirina geus ngadakwa jeung nuduh anu teu puguh ka muridna. Tapi tadi geus ka Bandungan jeung kanyahoan langsung ngeunaan kayaan anu sabenerna. Kidebleng geus teu malire deui ka nu sejena. Kalebah layon si Jaka Bandang jeung Komara si Dewa Asmara anu geus nebus dosa tina lakuna. Kebat lumampah kalawan tekan hayang nyalametkeun anu jadi muridna. Kidebleng mawa muridna asup ka jero pileuweungan. Sarta harita terus harita nulungan jiwa Sirawing. Da puguh Kidebleng memang geus asa ku pangalaman teu matak aneh mun jiwa Sirawing bisa katulungan. Tapi Kidebleng harita ukur bisa nulungan teh saheulaanan. Kidebleng ngarti racun dupa pangrajah jiwa teh moal bisa dileungitkeun kitu bae. Saperti nu caritakeun ku Kidebleng dina waktu harita. Rawing,
Lawing maleh ke kulung ngarti maleh kulung ngarti euy maleh kulung ngarti Lawing lewek mah ngalukuris mulihkeun tanaga ilaing wungkul Lawing sedengkeun pikeun ngalengitkeun racun dina awak ilaing eta aya ubarna tur kudu tiangan ku sorangan Wing dewek geus beuki kolot moal katanagaan Lawing teangan sato ku ilaing anu disebut muka geni Lawing ilaing oge nyaho meureunnan sato disebut muka tah ari muka geni buluna beureum panona beureum lebah tarangna aya coklat beureum Lawing mun ti peuting panona siga anu hulung eta nu disebut muka geni Lawing ilaing mun bisa meunangkeun eta sato sata bisa diinum getihna tah eta tah iwal ti eta ubarna anu bisa ngalengitkeun racun anu jaliana dina awak ilaing Lawing kidebleng mereka terangan kalau jadi muridna lamun kuring teu diubaran ku getih muka geni nah kumaha kitu Ki nah bisa terus paeh kitu Wing teh Ki jeung bau tarasi deui teng peda ibu-ibu gigireun kitu beda kangseuna bau keresek base keheula apan si laing teh keur gering buat kana tarasi wae ilaing Lawing degekeun heula ye mun teu diubaran ku getih muka geni Lawing ilaing moal kuat Lawing umur ilaing ngan ukur sabulan leuwih Lawing lamun dina waktu sabulan teu bisa buru-buru meunangkeun sata muka geni sata nginum getihna wangka akibatna mimitina jiwa maneh bakal robah kawas anu owah Lawing sata jantung jeung bayah oge eusi badan anu sejena tangtu bakal karancang alancur Lawing leuwah dinya kahebatan jeung bahayana racun dupa pangrajah jiwa teh lagi kumaha masih kene harapan ilaing pikeun terus hirup di alam lunya di alam pawenangan Lawing hayang keneh atuh Ki ari hirup mah pang-pang namah bari hayang neangan Saraswati wanoja nepi ka cinta Ki geulis teh gadona nog sapoto lamun lempang teh amprud-amprud dan imitna euy pinareup nyeungseung kulit misa kitu bodasna lamun teh amah nepikeun ka teu panggih jeung muka geni teu nanaon nya Ki nya asal panggih we jeung Saraswati teu nanaon paeh oge Ki asal aya dina rangkulan Saraswati duh ngeunah sigana wayah ke mun dahar ditumpangan ku anjing edan kitu tah Ki ari pikiran kuring mah alus atuh ari kitu mah Lawing wayahna teangan ku sorangan eta satu muka geni teh Lawing dengekeun ku ilaing umur ilaing dengan kali sabulan deui euy sabulan deui Ki sabulan deui duh keun bae lah 3 minggu oge asal tepung we jeung Saraswati sigana kaluhung lamun di dieu henteu mangku Saraswati hek usum hujan komo deui lamun nginum jamu blak-blak bodoh ka mana mah di Sarawing ka mana we ngadongeng mah beh rame lah bebas dewek teu bisa nulungan Lawing da geus jebrog we lah we neangan sorangan Lawing sok ini teh itu ulah micin de waktu Lawing dewek rek kokodok neangan lauk euy geus sore amari kuluna neangan satu anu hese mah
Geunah deh lauk dicobek grawing euy. Curelat korebat silong. Cirim kidebleng nyaho-nyaho geus leungit. Si Rawingan ukur ningali kalebah curelat cirim kidebleng anu jadi guruna. Kitu nate lantaran geus apal deh kana adat anu jadi guruna da puguh memang kitu kabiasaanana. Sedangkan si Rawing harita katingali ngomong sorangan. Aing kudu neangan muka geni. Muka anu beungeutna beureum eta teh piubareun ke diri aing cenah cek guru mah. Ka mana kudu neangan anaknya. Neangan muka geni lamun ka karantineng aya kitu. Geus kitu mah si Rawing terus ngalengkahkeun sukuna geusan lumampah nu jadi tujuan taya di kajaba ti neangan laratan Saraswati nu dipikat cinta ku dirina sarta sato muka geni anu bisa jadi ubar pikeun ngusir racun lupa pangraja jiwa anu geus nyaliara dina sakujur awakna. Kidebleng geus mereka terangan. Lamun teu kaubaran dina jero waktu sabulan mangka si Rawing geus moal bisa katulungan deui baris galayang jiwana. Si Rawing terus lumampah geusan ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana. Waktu terus lumaku. Beurang diganti ku peuting. Bulan ngebrak caang da puguh keur purnama. Dipapaes ku bentang anu baranang di awang-awang. Saang bulan 14 seperti kitu kawilang keayaan anu narik perhatian tematak aneh mun loba anu ngabungbang. Tapi eta kaayaan teh keur anu aya di alas pabuaran mah tematak suka jeung sugema. Da puguh hate anu kenalang sajeng tunggara. Pang-pangna mah keur Narsiah jeung Aki Uwag. Sabab gempar alias Kibewok ngebebengkang tanpa daya. Tatu cukup berat balukar patalak bantul kakuatan jeung si Rawing. Narsiah anu keur gede beuteung paromana teu weleh alum nguyung. Sedengkeun gempar ukur haharegungan teu bisa diajakan cumarita. Iwal ti Aki Uwag anu harita ngabeberah hatena Narsiah. Aki Uwag anu harita keur cumarita ka Narsiah. Wayana Nyai. Ulah dibagara jeung Zuwa dumali jeung kayaan gempar ayeuna Nyai. Untung masih kena bisa balik deui oge. Da bogoh tatu di jero anu kawilang bola Nyai. Yang eta memang teu gampang pikeun ngubaranana tatu di jero mah Nyai. Mun tatu di luar mah leuwih gampang ngubaranana. Si Rawing teh bener-bener ampuh jeung hebat ilmu Nyai. Detela ilmu ciptaan aing anu kawilang ampuh cakar mandah jeung cakar kalaraja teh teu mampu ngelegeun si Rawing. Aki Uwag sakapeung pagerendeng siga anu ngomong ka dirina sorangan. Narsiah neuteup antep ka Aki Uwag. Teutepan anu semu peungas pangharepan lantaran ningali kayaan gempar anu sakitu ripuhna. Ki, nama bisa dipulihkeun deui kitu kayaan Kang Gempar teh. Lamun teh mah Kang Gempar nepikeun ka hanteuna. Kemana si bieu orok anu dikandung ku abdi? Meureunan moal aya bapana Ki. Kumaha tulungan atuh abdi Ki? Ieu karunya ka sutun. Teu aya nu mangku, teu aya nu ngabegakeun nalika gubrak alam dunya Ki. Jing sabar Nyi. Palkeun ditalegahan waktu. Aki Uwag neuteup ka Narsiah bari narik napas panjang. Memang kawilang berat kayaan anu disinghareupan ku Narsiah dina waktu harita.
puguh hiji di antara dua ningali syariat tuh seperti itu mah lamun teu salamet dina harti sehat deui tangtu bakal terus ngalayang jiwana. Eta puguh dewe oge keur bingung gitu nyai. Keur mikir-mikir naon anjeu piubareunana anu sakirana ampuh pikeun mulihkeun kayana Gempar ji. Udah sanajan dewek oge sarua we kahayang mah Gempar teh bisa cageul deui nyai. Pulih cara sasali. Sakitu oge untung dewek masih keneh bisa metakeun ubar-ubaran. Sok sanajan teu ngubar anu sabenerna oge nyi. Aki Uwag ngahulang deui kerung dua halisna meh tepung bangun anu keur mikir jero nakaran. Sedengkeun Narsiah neuteup anteng ka hareup siga anu jauh paninengan nyawang ka tempat anu anggang. Bet karasa ayeuna mah lampah anu disorang teh salah. Satadina ngan ukur ngagugu nafsu. Akhirna ayeuna Gempar anu dituturkeun nu disangkana baris bisa malas kanyeri ka Sirawing geuningan bet kalakah ripuh kayanana. Nembongan kayaan pilemburan di mana dirina dilahirkeun digedekeun. Malah kaciptaan deui lalakon ka tukang waktu Ki Odang anu jadi akina ditulungan ku jajaka anu ngaran Sirawing. Disangka lamana lakon hirup aing berjadi kieu. Teu teuing we leungiteunana anu jadi kolot. Aing jadi hirup di pileuweungan. Tadi nangan ukur ngagugu nafsu hayang meleskan jadi kasih rawi. Tapi kalau kaki kenyataan geningan tulungan atuh urang pasar sederhana. Narsiah nyarita dina jero hatena. Tumuh rasa kaduhung dina hatena. Aki Uwag ngareret ka lebah Gempar anu teu usik malik kalempreh tempes-empes. Dewek ayeuna jadi inget Narsiah. Inget kana caritaan guru dewek baheula. Ngajak itu teh enteling bangga sabab teu gampang yang alana nyai. Narsiah neuteup kaki Uwag. Paneuteub anu ngandung pangharepan teu lila terus nanya ka Aki Uwag. Nah kumaha kitu Aki? Jadi nutkeun Aki mah aya piburanana keur Kang Gempar. Sangkan bisa pulih deui saperti bihari Ki. Oh, gitu nyai. Gan dewek bingung ye teh puguh kumaha ieu ngaranna jeung di mana ayana. Anu badak dicaritakeun enteng tapi bangga deh. Enteng na pilakanan ngan saukur sato. Ari banggana can puguh bisa ngalana eta sato gitu nyai. Nah sato naon kitu Ki? Apanan urang teh sasatan deket ka pileuweungan aya di dieu teh. Bata sapiraku teu bisa manggihan eta sato Aki. Sato naon teh atuh Aki? Sok bejakeun ka Abi. Bejakeun atuh ka Abi Ki. Sato muka nyai. Naon? Seueur sato muka ngaranna teh. Ngan mukana ulah muka bulan tapi kudu muka geni anu buluna warna beureum nyi. Bila talangna aya coret beureum sarta matana semu anu hulung nyi. Talamun bisa menangkeun eta sato sarta getina diinum ku si Gempar tangtu bisa pulih deui kayan kasehatanana nyi. Tah kitu keterangan ti guru dewek baheula teh nyi. Sabab getih muka geni teh kawilang ampuh kereunguh waran salupaning tatuli jero nyi. Nganjak itu teh puguh teu gampang pikeun dewak eta sato teh nyi. Nah kumaha kitu Aki?
Sabab cakaran kukuna oge racunan jadi malah halu benang dicakar lamun teu bulu-bulu diubaran sarua we jeung dipacok ku olai nu pang mati-mati malah geus moal katulungan deui nyi jiwana muka geuni teh lain satu samarangan jadi nyi itu aki nulutkeun katerangan jeung kapercayan guru dewek baheula eta satu muka geuni teh makhluk di alam kahyangan anu ditundung terus gelar di alam kasar. Maksud aki? Heuh nyata hese. Kawanan yang ngaranna jeung sanu guru lewakna deui. Aki uak memang bingungin. Da puguh lamun Narsiah ditinggalkeun sasat keur gede beuteung. Lian eta gempan oge ngabutuhkeun perhatian anu khusus ti dirina. Kitu oge masih keneh untung aya sesa-sesa kekuatan tanaga pikeun mulang ka alas papuaran sarta diubaran saheulaanan ku Aki Uwag anu jadi guruna. Acapi heula dia. Narsiah jadi milu bingung. Tapi aya oge rasa bunga sabab masih keneh aya harapan pikeun ditulungan jiwana. Da puguh kanyatan geus teu bisa ditawar deui gempar teh sasat bapana orok anu keureuh dikandung ku dirina. Narsiah terus carita deui ka Aki Uwag. Ki, numutkeun sawangan Aki. Nah di leuweung anu deukeut ka ieu alas pabuaran teh kira-kirana aya moal kita sato muka geuni teh Ki. Lamun aya mah teu naon abdi anu rek maluruh atawa neneanganna eta sato Ki. Ceuk Narsiah negerakeun eusi hatena karep hayang bisa buru-buru nulungan gempar anu jadi salakina. Dewek sorangan cantang tu bisa neanana Nyai. Komo si Nyai sasat pangawak awewe katambah ayeuna gede beuteung deui. Ayo ke silaka deui nyi. Eta satu ayana teh sok di leuweung anu arang kasabaku jalma nyi. Puguh eta lu jadi bingungkeun dewek teh Narsiah. Dewek anu indit aduh meureunna ninggalkeun lu gede beuteung jeung anu geuning atuh sarua melang na kalewekna oge Narsiah. Sanajan kasarina sikep jeung caritaan tapi Aki Uwag kawilang nyaaheun ka Gempar jeung Narsiah puguh asa ka anak sorangan ka Gempar mah anu sasat geus teu boga bapak kawantu apan bah bewok teh adina pisan. Jadi kumaha dena atuh Aki. Dapira aku Kang Gempar diantepkeun kitu mah. Lamun nepikeun ka hanteuna teh betaya hartina abdi milu. Di dieu oge Ki. Sedengkeun ieu jabang bayi nu keur dikandung teh sagedeung di bakal lahir kalam dunya meureunnan Ki. Bubu eta pisan anu jadi pamikiran dewek teh nyi. Tapi lamun dibandingkeun jeung Narsiah anu indit mah nya mending keneh dewek we anu miang geus sandeangan satu muka geuni teh nyi. Kan kira-kira sakup mun ditinggalkeun ku dewek. Jeung bisa kira-kirana ngurusanan si Gempar ku sorangan. Narsiah ungeuk bari ngawalon. Nya taya di jalan anu sanesna atuh Aki. Kapaksa we meureunnan abdi ngagugulung urusanan Kang Gempar. Abdi kudu ngaluludeung maneh Ki. Batan ayeuna di dieu ngan saukur nunggu waktu Kang Gempar aja. Narsiah terus kareret ka Gempar anu harita ngulisik lalaunan terus sumanegung deui. Nyaritana geus teu bener teu beda teu nu keur sasar we. Rawing itu gunung Ajentul naon saboro kokok sia ngahila ka aing Tarung sia jeung aing kagok aing mah sok sia tarung jeung cai kopi sarawing kitu Narsiah dibuka-bukakeun bukakeun polekakeun saeutik akang hayang ningali cangkang rokok. Gemparnya pengandadana anu samugeuneuh jeung tutung tapak tenggelan sirawing teh.
Narsiah gancang nyamperkeun ka lebah gempar terus jabak terangna karasa panasna beuki nyongkap aki uwak oge ngadeukeutan duanana silih tetep teu lila Narsiah terus nyarita dibarengan ku hate anu salempang. Benernya beret kieu panasna oge ki. Buru-buru we atuh neangan muka geunit teh ki. Sababagi dieu teh asa bagi kayaan. Kang Gempar teh asa bagi repot ki. Nyaan kaniaya jeung Teleng Sirawing teh kabina-bina pisan aki. Kumaha tuh ya teh ki tong diantepkeun wae. Cecehan heula we atuh silahna nganah teu panas teuing Narsi. Nya lamun kitu dewek ini euna we nya. Duakeun ku ilaingi. Sugan di leuweung nu deukeut bisa manggihan muka geunit teh. Ngan di dieu sing bisa ngulus. Narsiah, Muhun, sing bisa ngulus nya. muhun sing percaya ke abdi ki. Keun we abdi bisa ngatur kayaan di dieu. Aki teu kudu salampang. Jeung tibatan urang ukur-ukur kabingung teu bisa ngobarat secara pasti ka Kang Gempar mah. Leuwih hade aki miang neangan piubareun teh ya pikeun Kang Gempar ki. Syukur atuh mun kitu mangan ieu we ye. Naon ki? Waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duit ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh perhatosanana. Mios.